apapun wani marang ngaku aki-aki ora wani dening ngapakulanang kowe lanang ya daripada lenang resep lenang lanang apa lanang nyaho lanang apa ulut lurah di Cipadung anang atau tama benar ya maju coba hali aya kejadian naon Widura serangan di negara Paranggubarja utusan Prabu Gubarja Sakti naon pasualanana ai saurna mah bade Malaspati ka Kakang Panu wireh cenah bapana eta raja teh kantos ditandasa ku Kakang Panu dina puluhan tahun nu parantos kalangkung oi nanaroskeun di mana tapana jadi kuhal sakitu ingis kulisi empan kukayaan Widura tak kening wah ali nyumput sadaya kaula nu nyumput tawala juragan Widura sudah tara gelut tadi nage nya sabaraha urang ai katinggalna mah duaan namun da moal mungkin kan mungkin duaan poklan nya oh ya aki-aki ya saha teh ya kaula patih negara Paranggubarja maksana ngudak-ngudak si Widura minta supaya dituduhkan di mana si Panu tapana pasualanana si Panu kungsi nandasa ramana raja kaula ayeuna kaula rek Malaspati tong jeung Panu atuh hah tong jeung Panu jeung satu sing hareupan kaula arinya mah anjeun lalaki langit lalanang jaga totosan bijarhuli coba sing hareupan ieu resi bisma ini tenang gitu kolot alah aya kitu kolot teh euy apakun wani marang ngaku aki-aki ora wani dening ngapakulanang kowe lanang ya daripada lenang resep lenang lanang apa lanang nyaho lanang apa ulut lurah di Cipadung anang atau tama benar ya maju coba haling bade ayeuna oge bade mios Wilujeng atuklan ya banget wis goblok siap colonos ting sawios atuh ku abdi mudug naik ke tadi da tadi mah sieun nya wani sia kalieu tutur kana aing wani mah maju Bisma ayo pada
mesti ana ya kuningani kalepasan kan sa Laras bulandu salira kalepasan neungel leuwih teuing jebret ku sakel itu. doge kahanteuna eta kulan sepuh Hampura hampura. kalangkungan panginten sepuh teh Bongan maneh. laras Bet kaluwihan teuing atuh. nya kitu atuh Alah, alah udah nah Kang mun urang menyarita ku buat teh seueur teh mah atuna ari maneh. Alah. Ampun, ai keuriweuh kieu montong sok biji ti tukang atuh. Montong sok biji ti tukang. bisa Kang ngarampok teh Satadina teu dagelan heuna disangka musuh atuh. Da ai ti tukang teh resep duka kumaha. Ih, ulah kana kitu wae ngomong teh. Da kaula macan ngalaman nu kitu. Nya euy. nya sepuh mah Juragan bisa mah pamaget jomblo. Hah? Oh, Juragan Bisma teh kadu istri pan teu kagungan garwa anjeunna mah. Parantos sumpah pangitu nya. Ieu, sami sumpah abdi. sumpah naon Nya, hah? sumpah naon Kang baheula Ai dewek mah sumpah teh moal nyesakeun. Heuh, asa aya tapak suweng. saya pikirannya Kang mah Lah. Kaluwihan pot paeh. Nuhun